Ayo teh naon ieu rada ngagenok. Dah, aya duit geuningan. Ieu mah ka aing geus kalimet deui wae nya. Juga nama dibere 100 kan dibikeun 70 ya ka aing ya. 70.000 ya betilek ya. Awas ya ku aing. Ku aing urang tanyakeun. La 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 la. Ari ieu duit naon ieu? Sok calimut teh ka pamajikan teh. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian milung nunggendot kadung pikeun barudak sarerean gaden getong get nangis merdaya hate anu ras Sunda kacida pisan tangtunganmu endah pisan. Ai mama rek undar heula nya sok we ai mah di dieu beresihan teh pepelokan. Nah, ai mah kala naon? Apaan mama hayang exchange ieu teh. Duh, aing mah jeung jarawa tan geura lebar deui lah harus nyara karejo nya ah. Si bapak turun di sawah mana? Oh, itu. Tah, di dieu mah loba gini lebar teh di alaan lah. Uhuy, uhuy, uhuy. Uhuy, uhuy.
Bapak, gening nyamperkeun. Wah, saking oke, alhamdulillah. Coba, masih lah kita lama. Aduh, nah si Ujang acan baliknya jeung bapana. Gua kemana heula? Duh, ya mah kudu bawa heula ka cai ya kudu kumaha heula ya mah Jongjon. Nasi macan balik wae. Ma. Naon ai? Mama di dieu teh tadi ge enggeus ya. Kumaha ieu? Kanas aing gogorowokan sugan mah di ditu keneh. Untuk ilik atuh, enggeus geus baralik. Geus baleres nya deui mah nya. Enggeus, Ma. Oh, syukur atuh. Mari keluar heula ya. Ah, panas. Ma, ieu teh ngasak ieu geuning loba. Heeh, loba lah nyeresep heula anak yang harejo. Ma erek marap entong. Jang parab maneh ieu teh, jang para bapa maneh ngeunah di oseng mah eta teh. Mama abang dileuweung. Kieu deui we dahareun teh. Ini nyamperkeun jeung ka dieu. Nyalira, Pak. Oh. Nama tuang uya. Beres. Iup. Mang Uy, Ya, Pak. ada ya si Mama ya, ini teh. Saya teh apa? Oh. Tapi wawarta sudah jangkap, Mak. Wartos, Pak. Oh, heeh. Bisa tuh wawarta teh mana angan si teh. Wawarta. Wartos, Pak. Terus dah tadi wawartos ka Sigma. Nah, minta tah. Bapak buka duit uang. Oke. Jajan. Adek. Nah. Aduh, tuh kela jang. Pak Ujang dipayun tadi tuh. Bapak pada mersihan iya lah tuh sampah pila kurunta tuh kan urang teh kudu ngajaga lingkungan, kudu bersih pengorek Agustusan mah ayeuna. Tuh. Tah, kieu pan urang teh saya contoh ti Bapak Gubernur nu ayeuna. Jadi
lingkungan di Berekio mah ieu teh dampakna teh kana banjir engkana teh menek sai mah cilaka tah. Jadi bener kan geus disontoan ku Bapak Gubernur kumaha. Ieu mah aya deui we. Jadi kapinuh kieu susukan. Ayo masuk ngajadikeun banjir teh. Ieu. Kana ibarat resih mah ngareuna. Untung urang ngaliwat ka dieu bari jeung babanyo. Aduh, ampun teuing. La 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 la. Oh, nah, aduh, yang, tah ayeuna, namun jangan balik dia lah, bapak tarik kadinya lah tah, sekadar, sok balik dia lah, bisi nanyakan si mama, si bapak keur ka ditu lah gitu, keur ka kebon lah, nah, mending tadi ka saung lah, mumpung gue sasaha. Nah, jom di dia cik uang tempo ya sabaraha duit. 5 genep 7. Alhamdulillah 100. Tindai mumpung jauh ya kasih mak dicopot heula 70. Ngar kudu nyesakeun da kudu hayang udud. Aya 30 kan pinahkeun ka dieu tah. Keun malah paling ieu lah. Asik. Boga keur meuli udud. Yes. Jang ada si bapak di mana kene? Si bapak mah ninggal kebon heula tadi tes nama. Nyasok atuh ujangna kadiangen ulah papanasangen kadiangen. Ari tadi cek si bapak kumaha tadi ka ujang? Duka da tadi teh cuk si bapak mah ujang mas nati heula. Bapak mah ninggalian heula kebon cenah. Oh, nyakeun atuh ari geus kitu mah. 10.000. Nang. La 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 boga duit aing aja nama. Mak, Yuk, gini bapak geus balik. alhamdulillah mak atas beres cenah tuh. Tapi tak ayah tuh sekalian beli dengan sangu mata mak alhamdulillah. Pasien 70. Alhamdulillah bapak sakti oge nuhun. Katarima pisan ku mah teh saktiekeun keur dahar barudak. Noonong deui teh tempo teh noong teh. Kenal ya mah budak mah dahu kitu ningali duit mah. Bapak lagi salin heula. Jom, Kata heula. Jom. Heula. Heula. Kalau kaget di dia atuh lain jungjung gerak kacai. Emang ngareurekeun heula ka capek lah, capek. Air big mana? Itu di ditu digantungkeun. Kan orang seseuhan ke. Nyesok atuh. Mereka latunya orang pada lagi. Heula di dieu jeung barudak ya. Balik rumah genjer ya bari nguyahkeun celana bapana ya.
Ayo teh naon ieu teh rada ngagenok. Dah aya duit geuningan. Ieu mah ka aing geus kalimet deui wae nya. Juga nama dibere 100 kan dibikin 70 ya ka aing ya. 70.000 ya betilek ya. Awas ya ku aing. Ku aing urang tanyakeun. Ari ieu duit naon ieu? Sok calimut teh ka pamajikan teh. Cenah 70, geuning ieu buktina aya